Guys, hirup mah kudu bisa ngerit nenden cek bahasa kolotnya. Nu dimaksud hirup kudu bisa ngerit nenden teh di mana-mana orang keur boga rejeki, di mana-mana orang keur usaha, di mana-mana orang keur boga milik, ladang urang ripuh, ladang urang berjuang, urang teh ulah dibiakeun sakali eta hasil usaha teh kudu aya tendeuna, kudu aya simpenanana, anu ieu simpeneun, anu ieu dahareun, ameh urang hirup henteu susah pikahareupeunna guys. Tah bahasana teh kitu nya eta, hirup mah kudu bisa ngerit nenden, maksudna teh mudah-mudahan bahasa-bahasa anu kukuring yeuh dijieun konten teu sakadar ukur jadi konten, sing jadi bahan bekal keur urang hirup, keur urang ngajalankeun kahirupan sehari-hari nya guys. Anu jelas mah urang mudah-mudahan disehatkeun awakna, dibebarikeun urusanana, digampangkeun rejekina guys nya. Pang-pangna mah sehat modal utamana keur urang mah keur ngajalankeun aktivitas urang sapopoe.